Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Matak teh malah Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing oge Islam. Mengesa di dalam pengna bener teh. Nya. Oh nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotukotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinek nama ulah wa kamaranaho sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot tidak but. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Di Isrokeun jeung di Mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nyaho ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum. Ka Sidratul Muntaha. Nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureukeun agama. Sia nu budeg. Bolot. Bolot. Hisna ieu maneh. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap sasi Ramadan. Nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah jate aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngerti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja. Nah diuk sia diuk ke sini dia ngomong aja aing. Diuk maneh diuk di dieu entong loba omong. Diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu. Bapak urang malah jadi haji.
aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber bener leuwih ya. bejaan ai kayak kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu Lius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu na bawa nyamuk atuh jadi apa na bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek meneh ngararobrol aing teh nyamuk percuma teu didenge nyaritakeun agama we asa di lalempeng nuhun bisa kararumpul maneh euy oh dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim heuh nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim muni aya ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok gitu. Lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam heuh nyaho his Nabi Adam lain Adam deuh nah euy cing pangenangan geuna tunggu datang aing meuli jara rempling kabeh kawas angkat tincak sakitu kenal beberebetan ya sia teh kenang kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kendang bieu di sada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing oh bieu teh di kendangan goblok hah bieu teh di kendangan oh ayeuna bade sok hah sok genaheun bisa datang kendang itu alah eta sinena kata-katana hadenya euy alah hebat tukang kendang di mana itu euy nya ai kendang jempe sia mah pajar di sana pajarkeun di sini cenah hahleuang anak geuna puguh sinen keur ngahuap hebat euy nu eta nepi ka bisa sarengkak teh uing kenangan alah kakenangan aing ge nah da kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wayaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang kendang teh Cangkuang di Cangkuang bu Cangkuang mah ya laguna tuh cangkuang dalam cangkul aja cama
Aduh. Udang mana teh kenang teh? Nah, dah jadi kenangan maneh mah bingi teh. Hah? Maneh jadi kenangan bingi teh. Kudu sabaraha maneh? Bu nepi ka budeg gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk jangan goblok ah. Hah? Diuk. Saha nu maot? Diuk sia didinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah kekeh goblok. Ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Gabela-bela teuing aje. Keun bae tong dicengceuri ka nu maot. Da meureunna geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalau beuki parna aje gaduh. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diu penyakit kanker. Aje. Keun bae tong dicengceurikan ae-ae. Moga-moga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Gaji. Tah gitu amin gitu. Aje. Kan ku abdi we. Naon? Ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura. Ya, montong ngejago ngomong coba sini bahem gue ini goblok. Emang na aing teh beuneur make di bahem setan ulah cengeun aing disebut beuneur. Tong dihalangan ka cuman antep tak si goblok cuman bisa sok atukannya sok akan tenggelan tatuman ayo maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka Yo tekena. Nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca ya. Hade tangaran Purabaya euy duh. Macam aing lamun boga anak teh ngaranna Ca. Ya, ngaran si dewek maralus wae. Euy. Ngalatenget. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji jekai jawa kasih berem ngalasai kayak gitu anu berem bau cai
memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame gitu saja lain goblok wah itu ngetrek kain wah oi gede teuing lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing lain mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek teh lieur euy marukana kumaha beda maneh tukang ulinnya matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin tah we rusak ya punya budak ala anjing goblok mah jengut sia aing teh deuleu tah we rusak we itu we aduh labu ya meni atoh alah menahan gitu eta syuri si goblok anjing jadi euy tetulus syurina tetulus dah nyeri anjing alah we tah tersat tuh ya jorang sieu mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sieu mah porno aksi cece lain meni gede kitu euy naon eta bobogaan meni gede kitu ya heuh anjing teu diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede kitu hayang meni gede hayang bener heeh apal teu kapal terbang nah hayang gede taeun nanyakeun kapal terbang geus teh heuh ya henteu ya heuh syukur ya heuh mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu gedepe ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh mah teu make parasit mawa we dudukuy maneh mah talian lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeus ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji kejina amakeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambak mah teh capruk jurusna teh eueuh ngawur kana aing nek kapancing urang sok sialah urang pahina-hina urang pamak-amak lamun amak teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si anjing si kurang ajar si bangsat si pegek si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh jurig jarian wah mau amak ini sok maneheun walila aing mah ade teh cindekeun naon panyarekan anjing lain dongol kabeh-kabeh teh
sia kapancing ame hiji siapa kicu ah goblok ieu mah Pajareka dari deungeu tok deui atuh sia siji ka karpet mulai jauh bawa beureum sia teh tuluy disiksik dipake sabaraha tuluy dihakan waing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung manehun bari hayang ambek mah nyaho indung maneh nyaho ya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing ira teh ngomong teh ele ambek ele aduh euy aduh alah rame ieu ya jeung gelut mah syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus dipiagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep jang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ye oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono jo sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadi lebah dia balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh
leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal da nu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munafuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ke kudu hirup make jeung mawa amal pas nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon ha teu rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucung ngik sia mah aya ngomong hayang naon atuh lempengkeun nirapat retah teh tah si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener pondok rarawat teh kitu heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar jadi dieu sok atuh pangmenerkeun gajah teh gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing ceuk silaing gajah amal anu goreng gajah kana gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun amal hade kana gajah mau geus era sia era ku si api oman era heuh kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungkulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreang alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Nah, jauh-jauh teu nyambung. Teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only.
hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting maka nyataan. Sedikit bicara banyak kerja. Sedikit bicara banyak kerja tuh. Pok pek prak. Pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon, tina karya. Nah, jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. Ulah diperingati ulang tahun. Nya, nya diperingati ulang tahun geura aya ulang poe teu. Malah memperingati teh hura-hura teh taleler. Tah. Nya. Numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Heeh, gua aya ge memeh main rebutan teh geus rebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejeg geuning bari sabangsa teh teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinir kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajuang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui. Aya nama dasi ngamal, tuluy di jarjibel. Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Ah geus gara roblog ge bener Pak. Iya. Nah apa atuh geuning? Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara ngotan baheula mah Nya. Eta di denge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Kacida deui teman. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalida jeung moral. Tapi anu pupuhna teh bermoral. Ai pupuhna teh bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila teding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh, kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Gitu. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug. Aya jauh lebih gede. Iya ya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener amanan nu alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha Areng-eng kuda dengean. dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan Jauh-jauh oke ka bang. ai nu boga gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema ai nu ngaruksak jelema ai nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman.
bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya heunya teh bangkong di kongkorong aya si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijamanana grepek numbung kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ye ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dengekeun sia jadi dagor ke bae solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu jing da kudu sarerea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kaituna ge nya jadi jalan keluar nate urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu paralinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh koselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh naon filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis
aya bener cek ilmiah, aya bener cek falsafah, aya bener cek umum. Dengekeun sia. Aya bener cek umum. Cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah. Contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana? Ti wetan. Yakin? Leres. Cek saha nya umum ge nyarita atuh bijilna ti wetan. Tah cek ilmiah mah henteu. Lain gitu. Nah, kumaha gitu? Da panon poe mah cicing. Da bumi nu muih. Kapan rarasaan mah orang tepan sidik di wetan. Air rarasaan lain rasa. Gitu jauh tina rasaan kudu rasaan. Ieu euy. Nah atuh geuning. Da bumi nu muih da panon poe mah cicing. Nya. Nya. Tah aya deui ceuk falsafah. Kumaha cenah? Sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh. Tuh. Mau jauh, tah jauh. Ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh. Ulah nyawang kanu anggang, nu caket gera raketan, nu deukeut gera deuheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak, gera pangihan, cirina satangtung diri. Geuning. Gitu. Eta beli jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji teh wetan. Kumaha maksudna? Heuh, dibacana ku falsafah. Tah ilmu teh. Nah ai falsafah ilmu saha? Yo dibid'ahkeun teh babatok sia. Mangeran kagolongan sia teh. Benar. Cing Allah mangeran Microsoft. Mangeran kana gulungan. Jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning. Baheulana da ku penjajah teu meunang sakola. Jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo. Rajeun pinter kabalinger deui. Tah, panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan. Kahirupan. Tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Ibarat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon Jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kanginung-nginung inung mah ge nurutan urang barat daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot kene tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing meni malalesit bujan teu sangka ada wala bapak aing profesor teh bicarana akademis euy urang teh kapikirnya ka wah menyaan nepi ka dinya kadaharan teh nyawa nya leres turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hamburger hambur duit ger paseha
fried chicken, Dunkin Donut, hotdog, bisa. Malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu. Ini mau peuyeum. Ini peuyeum apa itu peuyeum. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu. Ganja. Sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda, sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah satahun sakali sumpah pemuda, mana buktina? Mana tulang punggung negara teh? Anu disebut harapan bangsa teh. Anu disebut harapan bangsa teh mana? Deudeuh bangsa urangnya Pak. Deuleuh teuing cu. Da eta budayana atuh da. Sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa bener wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung daharnya di Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teh ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang sul deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula iya ya Pak tah artinya cing
kucing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang. Nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimun deh ieu nya leres Pak kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto pae ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak heueuh ngabdi ieu can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana silih-silaing anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana silaing geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku silaing moal makna urusan silaing aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai we hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak itu cuk dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kadek kaan sloman leungeun mi HP pikir jeung niat kadek kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean kurang madula ulah terlena hirup teh leres kitunya nuhun Pak ngagebrai abdi tak itu kadejak kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung tak kitunya nuhun Pak macak deknya di lemur tara loba kasusah mikiran kesusah homo ari eueuhna beuh mah di masjid de cicing adan we aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon eta teh masalahan adan aing salah kumaha heuh aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees teh hudang-hudang poek aya juga aing magrib padahal pe hujaneun yo cetrek karena pangeras suara aing tidak ruas kaburitan yo adan we Allahu akbar Allahu akbar ai ret kena jam ding-ding kena 4:30 atuh puguh nu ngabuburit teh buka kabeh geura pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era cek dewek teh hoya da ieu mah keur latihan cek teh eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna zaman kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan
sangu geus asak di hareup teh geus ngebu geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker lah kuaing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita percaya ceuk percaya ya sama dah atuh da urang teh geus kolot tereh paeh heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung meuh ditimang-timang loba keneh dosa kuku kan kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal kasawarga mah dalang ngalawora teh sia dari tarte teh nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal kasawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat bro aing katipu ya mana jadi ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong oke halus nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna masih lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang laju film goblok kumaha dideuleu na sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar teh lolong ceritana di kampung teh udah di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan terung karingka nih jalan setapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung kaki hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap daya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeung teu euing nu penting mah hasil nepi ke tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora ieu muni eueuh kakapok sakina geus diontrog teh alah ampun aing kitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok kitu tah melengkung
Mana anu bentak mah aya tangka kelapa melengkung teh sok kitu tah. Ieu mana nama lempeng we. Jodoh. Alah, cenah euy. Naon cenah euy ngagedung? Dagor. Tidak agor cenah euy. Neuleuh atuh goblok. Goblok apa deui cek lolong. Ayo. Aduh. Alah, ampun aing. Kana naon cenah euy? Teuing cenah da gede. Uluh tangka kelapa cenah euy. Nah, sia nya tangka kelapa cenah. Pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok. Nah, cenah tuh sia jadi lolong. Apa cacingeun? Tangka kelapa cenah euy uluh. Cing cenah deuleu ka luhur ayaan. Ih. Muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh. Hayang cenah euy cai kalapa duh. Hanaang wayak ieu mah. Keuna cenah dewek bisa naik na mah. Bisa mah cenah naik eta ngalah kanya. Da aing hayang nginum. Sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang. Bijeng luak liuk mana cenah bisa bogana. Goblok pan aing teh lolong. Ai heueuh. Jo tereke da sia urang mah angsron di kaluhur. Kabayang ke nya lolong naik. Teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug. Dugul di luhurna teh eueuh naon. Barang ngangsron deui kitu eueuh naon pan? Jo koleang. Berag-rag. Eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan. Tah geus we hiji euy. Baru kana kalapa nu rag-rag teh. Aduh. Panai bakating nyeri mengihan maneh meureun. Sisi kiih na teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan. Yo wah pupus euy. Lebar cenah euy ah suruput we. Ika nyawa wah kolot teuy anjing. Ah asin euy. Puguh mecer lenci kalapa nya euy. Aduh abol lolong. Nah sia teh seuri atuh. Hare-hare we sia da geus ngadenge. Oh paingan tuh. Aduh. Atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy. Rojong aing teh. Udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Gengsi cenah lamun teteler teh. Nu matak jauhkeun tina narkoba eta teh panyekok batur. Supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna. Dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Itu petak kade ah jauhkeun kitu nya. Mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepe. Make ikat da urang sunat. Gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang. Lain ulah make pakaian nulian. Eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecat gini. Baju semet bujana teh kadeuleu gini. Sana yeuna PCD porno. Wah dicekok ge aya aturan heueuh. Budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nya teh nu kitu patuh teh.
salah bapakna atuh nah disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho karena budaya urang mah geuning euy aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we da kana sunat teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem itu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we wah coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana bener nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Danlanud basa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna basa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba ta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda Bapak tuang tuh hari Bapak aya nuju tuang abdi kira nembe tetos neda pada ngiringan atau tuang teu lu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar aya ieu mah tukang domba urang Sunda duh cenah itu tinggal di mastaka domba tuh kitu kana domba huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba cenah teu kasar ka domba lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba kitu sirah keur urang keneh keur pribadi eta mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada leneng ieu teh
mama hulu nya gitu ngomong mulai bahasa aja dulu Kang. Naon aya Kang? aya aplikasi rieun euy Naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon aya? boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut Oh. awewe gadis Heeh. munggau jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh Tuh disadar. tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru kan arek maraban meureun Buru ka Jabaroti. kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya Nyaku Kang. kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit Oh boson. boson ai lalaki papan tarik kitu teh dut 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 cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy urang bebesanan yuk Buah sapanyakit. da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun Daekeun pasti. heeh Yang ngeueuh jodoh mending. kawinkeun ya budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti burangna teh ti puting teh sok diintip Bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas Numas. numas teh beunang ka gadisanana artina teh geus bager diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku Baheula mah parene. didengengekeun anak teh Bisi budak teh hade. hari panganten da pogo pesapanyakit ai biasana mah mua peuting teh ngik 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 tah ayeuna mah aya sarakina mah ayeuna nemalan ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut da bapakna ngintip kieu we dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik Dut. dut 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 Nah hanya beula. Aya aya ngikna eueuh ai barang aya di bemeu. melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ka panto pantona teh kabeneran deh lain ku panto Kureregan. ku baligo urut Urut teu baheula du ere. dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning nya itu heeh beureuh katutup liangna Kacocokan alah ai budak awewe na budak katempo bapana noong aa ka cileung teh lalakina ruas meureun luas. meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta mah salamun datang marupada sirine Cocok na bener saya kabukakeun. Saya RW teh para raih kan. isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun euy karunya mau balik ti Arab Nah, maka karunya kanu balik di Arab ya kan. aya di Arab teh digawena teh 2 tahun Oh, kon jadi supir lalaki imah jadi TKI TKI. heeh mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir Supir ngakutan ontak meureun itu. heeh balik ka lemur wah eta mah pamajikanana sono urang Nyanya atuh. boga duit ongko Udah duit gede om. kadenge we ku bangsat Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira Tius. heeh si anu balik ti Arab pasti mau duit gede Can emas. sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus Wah. langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari Wong bangsat nih ah. keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan Heeh. cinggal lutra eta bangsat terwaseun Ya sieun ka mana kaparego. lompat ye Sieun kaparego. kabeneran para na teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mah rek ngadaguan heesna nu boga imah Boga imah. Oh.
Ayo nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. Atuh. Oh, eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Daerah catur ya kan. Oh, cangkang jajamu babalatak obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Nengok. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono meureun ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesal we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain salat meureun teh ngedekul keneh we. Ya, da isu ge adan deui. Isu gaya kene adan. Caritana geus ya goprak teu langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama. Amwing. Sayangku Mayhani darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambak ti luhur Kumaha kan? bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadina ngadenge Nyai Bojo Akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lumpat mapai galang ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh Kang kudu kesal ngadege kitu aduh ampun hayang seungit pakai lain rupa-rupa dongeng ngaran aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri jamnya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat aya di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut ngajajar wadina dek teh eta mah keur kitu jo cerit teh awewe setengah tuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong aja lemah teh sarua we modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah aki-aki kumakan joko ajeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawe kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng benang eta mangna teh ku si Aki tah Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si Aki menang pamuji atoh pan urang mah lamun dipuji teh atoh ya atoh si Aki mah amak kumari nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup Aki hidup batur teh hebat Aki eta Aki lain atoh kala baeud bari bedog di kieu kumaha teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya watir Amui dede asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan
hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti Padepokan Sokalima Astina. Nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping emang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikersal naon ieu teh reuwas kaula teh satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres paratos uningajeun mang madorna parantos terus jadi tak kasohor mang yang pedakan jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji leres ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana awewena teh awewena mana acan nu pindah tah ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anjang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama ta ieu buktosna leres da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik manawi geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh leres cocok tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar tak itu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge
mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan da di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge aswata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salila engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah arnet atuh ai nya arnetnya tos digentos kumaha bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras daai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan digabrug caca ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha nya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan para tuang putra nyai nen cenah nen tuh ya ka dieu anak ki datan nira tangan demang datan nira tangan demang ewa pagulingan rana denera Kang Sabya Prabha ngahaturkeun samah maktos ama cilaka aing ye cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai geus moal daekeun anu teh manah aja teh nah kabeda-beda teh ngasuat teh aduh batalkeun sia batalkeun era aing era daso ge moal daekeun oh ya wa suata aduh ampun teh lah mata deh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi ka kitu bebeng mah tong bol maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa milarian tanah sareng domba bade milarian tanah keur kanang domba mang teh tak kitu sanes bade ngalamar aya mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing jadi wayahna nyai encan teh sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga
Rino mangga bujeng hingga di enjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisarakeun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh mah ai asup ka mah kumaha cai teh ceuk aing oge sia kablok ai kabina-bina teh sia dook aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make ipekah oge atuh ieu kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti Jika itu meren ditarima nyai. Meningkat Citarum. Lala, tentengan ada ngaramet dewe di Pajapo. Armis gitu. Gitu gini. Kawi wirang kolos ya teh. Aswatama nepi ka kitu. Lain panon deui. Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku. Tamat cangkeul. Abah cangkeul Bisa nyalendorkeun. Tukun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ke bapana. Ampe ke ku sia ke nya. Nah, kawin minat teuing. Bope kumaha ikut. Tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang ieu. Geus mas kawin nanti deui. Atuh bari ngantosan itu tuangeun. Teu kedah kebantuan mang oge. Dikasabeuleun pisan sia Swatama nu. Ampun. Kukuh wae teh kulan Aswatama teh bari ngalamar. Nanging nya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras. Punten heureui teh heureui. Bibi mah ulan nen. Nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi. Euy deudeuh nya kitu teh nen. Ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh. Bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi mangiring we. Moal lesoti nen. Nuhun bibi. Angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud. Deudeuh. Da kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati. Teu kirang-kirang apan syarat ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet. Segala make wiwahan. Oh nya tah kitu ai milik menak tara kapalang. Ai bibi mak nen bibi ieu mah pangalaman bibi. Kumaha bibi? Pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung. Kawit teh. Terus ieu mah sejarah bibi. Sejarah Keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen. Bari jeung hirup heureutpakeun pungsat bahan indung bapak teh. Dia keueuh ragap teh aya teh. Ieu keueuh ragap teh aya jauh ka sindung kalapa. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Indung bapak teh. Dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot. Dek teu prihatin kumaha bibi cobi. Yatim piatu nunggul pinang atuh kitu. Yatim piatu nunggul pinang bibi teh. Khawatir. Ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan. Unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng. Nya biasa nyen kecek. Manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek. Unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut. Mobil butut buatan baheula. Menang duit. Lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir. Da
tubuh kasiniran da mobilna butut Oh, bisa jadi. mobilna geus spionan balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong Yeay. nepira ku tukang ojek teuing da mamawa arit keur ngarit meureun iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge Nasib bibi mah. umur 15 tahun sapeting teh kulimaan Kan iya untung teu sae keuyeun pun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh Kumayeuna teh. tah ayeuna teh bibi teh keur jangar teh marogana Paingan Pak Haji Nang keur sakrat sae. nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah Ulah. keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis Beduh teuing. hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta mah sanes HP atuh tape gitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna Aya wae nya. Kumaha talalakon di Arabia teh? boga dulungan teh guru SD Kasep. garwana teteh Can gaduh putra. anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah Ngahaja jigan anu leka. rarasaan teh salakina oge ieu carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar Abri anu leka. aya eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari jeung bolek lak ping-ping kemana karep Sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkatnya. meureun kabita nempo ping-ping bibi Olo. Beri yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku. bibi dipangku dibawa ke tempat tidur Olo. bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok jempe dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget lain mun urang enggak tulung ngajerit nah ka atuh lain menta tulung ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh Wono wawu. ngajerit ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe we da puguh genah ongkoh Paingan. ceuk bibi oge heuh Isukna kalah lawaran Tuh. deui. isukna ah ditawaran deui ku bibi teh ada merkosa deui apa urut sini Monggo pamerena gede sama nana. berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng Sarua jeung si Dedi Agil. marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum Maklum. bulu dada teh pinuh atuh Wadi kerem. awas make helm godeg teh ka dieu tah doh gaplok bobogaanana wah Sugema si Benyang. spektakuler Sama si Benyang we nyakitin apanya. jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah kejeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo krecek marmot bangkong sapintrong krecek marmot lele ngajeng jehe karecek marmot
eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah Gerenyem nilem marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburilang nah bibi menyenaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bager sabibieun silaka doraka na bibi madanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya polos pisan di sini disebut oge bibi mah sampah masyarakat ieu ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek ka pasar teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna dan nyakit itu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge gini ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebut na oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat ah mimiti diperkosa teh ku eta sama sok di beja-beja aduh ampun bibi ulah ka sorang ku nen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng hade neng keuneh ku bibi silaka dorakana mah neng mentong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejing merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak longok ka pipir manawi aya nu ngica doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi mak neng kuneng ulah ka sorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek cing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seng kaleng awewe mah masih cara lelaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bager ulah dugi kakak alaman ku neng